Jadi sabetul aing bro. Ari beuteung maneh kunaon? Kaasupan cacing sugan. Jangan pemikir. Mun urang teh isuk nepi ka kiwari, can mangisang lu, candaan teh. Moal salilahan teu. Kalem atuh kalem. Pan sarua aing lapar, candaan. Pokona geus. Daripada orang pas ya di dieu. Pugu deui urang gawe, ayo. Gawe naon atuh sia teh? Kapan urang teh geus lila pangangguran? Uang balik deui we. Ka mata pencaharian urang dulu. Maksud maneh, urang kudu ngabegal deui? Ya heueuh. Gawe naon deui urang? Atuh da mun modal ijazah SMP unggul mah. Gawe naon zaman ayeuna? Mau ditarima komo dan urang mah ijazah gage. Jadi tebus di sekolah kene. Jadi ayeuna urang kudu kumaha? Molor goblok. Beda terus ya. Atuh. Kato. Wih, Iya. Mau si Mela, ya si Aing ya kan Tina. Hai sayangku, ini aku Shanti. Bagaimana dari hatimu? Hai sayangku, kala diriku seperti seorang batu ingin dibaca kamu. Kan biasa malah. Maaf ya Neng, maaf telat. Iya, aku mana aja sih? Neng kan udah lama nunggu. Ah, udah kasihan ya sama Neng. Nah, apa gak pernah ngertiin Neng? Apaan sih? Cie. Iya, aku udah kangen banget. ya. Ya udah, kalau ketemu kita kan ngerepak. Bos. Tuh, kayak wah, bisa empuk euy. Berangkat. Iya, ibu ayah Jami, Neng masih banget naik di mantan. Yuk. Kemana yuk? Iya balik ke Palu. Oh, itu lah tuh keluarkan dia mah. Maksudnya duit naon ya? Mana ada apa duit? Hah? Nah, sok mana kalian kan aing minta duit? Abi ini bega. Kalau mana mana? Itu sikat apa sih dia? Nah, lah. Hah? Kan aing bos mah. Aing bebas dong. Aing kamu. Atuh. Sikat. Maksud aing teh gemogan lagi sikat di basro. Titiru ya. Iya, masih baku hantam di sana.
Wah. Wah, pestanya keren deh. Mana itu? Mari besok.